Mangga meser naon bah? Moal meser naon bari ngawihkeun ieu. Naon Ayo ngawihkeun naon? teu rieu geuningan. Ongkos sumber uang, tapi kaya uangna ku Abah teh dieureuykeun plastik tuh. Ngan ari Aya uangna, Abah, maksudna naon? nya pan sumber uang. Heeh. Aya uangna pan teu aya tuh dieureuykeun kieu ge. Nya atuh bah walaupun geus dibuka kieu oge atuh da ieu mah ngaranna hungkul susumber uang teh naon ari Abah jeung uang naon maksudna? Nya pasti sumber uang, berarti kudu aya uangna. Oh, nya moal aya atuh bah moal aya uangna da. Ieu mah lain beruang maksudna teh da ieu mah moal aya uangna di jerona da namina hungkul. Jadi kumaha? Nah jadi diuihkeun dia udah kena bukti tuh polisi beruang. Itu Upami apa minyak mata goreng. yang geus dibukanya di mana ting aya uangna di jerona nya moal aya atuh bah. Sok rupa-rupa wae ya. Anger ieu mah. Ya supaya berkah kena real. Upama beruang, upami tidak gitu. Udah ieu mah atuh ngan saukur merek hungkul atuh. Sok rupa-rupa Nya ieu wae. Anger si Abah mah hayang ria wae. Geus beruang da mah aya uangan da ieu mah ngaran hungkul. Yang geus dibuka di cara balik pisan boga kolot teh anger ieu mah.